ngapoe gelut jeung gelut. Coba anta sirana dagor kulingis. Kuat, modar. Cobian. Hayang nyaho. Gintiri. Abi bapak. Wani. Alah, pila nu kieu patut lah. Hayang nyaho digiwir ku aing. Hah? Sok hayang nyaho. Sok sa di luar. Jago gelut mah tong jago mah gelut na ente di nu lega di dieu we nu sempit. Goblok sia teh. Mina-mina teuing sia teh urang. Leuleus. Salah. Tuh, tingali. Cacak anakna komo aing bapana. Hayang dileleskeun. Aduh, ampun. Bisi yang dileleskeun. Ampun. Hayang dileleskeun. Ampun. Minta duit atuh. Sabaraha? 500. Oh, aya. Dah gitu atuh. Iya bagus. Thank you Bapak. Iya. Bisnis. Urang macing gede minta. Cager. Anjir hebat euy mane euy. Kurang ajar sia awas. Leuleus. Alah. Aya 200 deui. Iya, mengerti halus mengerti bagus. Iya, 700. Hayang meuli HP. Cager anjeun. Alah hebat kurang ajar bare kasempatan. Leuleus. Anakna ku anakna. Ayeuna inungna. Hayang dileleskeun. Teu hayang. Nah atuh. Nah naon? Nani teu ngarti. Da beak duitna oge. Sok we leleskeun ka ulah. Kagok we. Tetulus cek raja cenah eta duit bagi dua. Gulung teu kadenge. Ieu cager anjeun. Anjir hebat euy. Leuwih ti si Semar ya. Naon Gintiri? Acuh kada acuh. Tobat. Aduh, punten kapangkeran engkang. Dus bau. Bau. Tobat teuing punten kapangkeran kang. Mangga neng. Aduh, Ramadewaji ieu pameget menikah saya Ramadewaji. Ieu terek ngiluan saya marah. Nya, tobat teuing ulah saweuse langsung tikakeun. Da Gintirina ge geus eleh. Tu geuning. Aduh, engkang geuning ieu teh engkang. Aduh, ieu kaulang kang. Woi. Pergi kau. Jangan sekali-kali mengganggu anak abah. Anak abah lagi kuliah di taman kanak-kanak. Naonan atuh. Pergi kau. Aduh, tobat teuing. Woi. Si teh kumaha masa truknya kumaha? Ampun teuing Kang. Da kaula mah teu maksad aya bojoan. Teu boga bojo ieu mah. Teu maksad, aing nu maksad mah. Sia teu doraka teh. Aduh, ampun teuing Kang. Kang Ismaya, ampun teuing kaula. Kaula palai sareng sahoyong sareng salira, sahidup samati. Ya atuh ai kitu mah sawios neng lamun dibawa sangsara ku engkang. Sawios engkang sawios. Kumaha lamun engkang mah geus boga budak. Sawios 3 budak teh jeung bararangor. Jeung caludi. Taramani di ongkos. Aing mah. Sawios engkang majelma sangsara. Sawios nu penting sasarengan sareng salira. Engkang mah goreng patut jiga entok jaluna. Sawios engkang majelma sangsara. Sawios jelema panghinaan kaula maneh. Sawios engkang sawios. Cai Socaid Dewi
setiara gen ngecelak kana pangkonan Sang Hyang Ismaya atau ya kejadian leungit tanpa lebih hilang tanpa karana dan dia Lurah Semar Kudapawana. Oh iya Tobat aduh Kang